warungan so lempeng we lillah geus sakitu. Lamun orang kunaon ka masjid pan hayang ieu wah engkena teh andai kata tujuanna tidak tercapai eureun ka masjidna teh kunaon ka masjid dina nya lah sabari ngaji sugane aya pijodoeun apek teh kabeh geus sold out geus payu rata-rata teh euy beakeun stok eureun ngaji teh. Engkena bakal kitu lamun loba karena sing lempeng. Kunaon ngaji teh heueuh sugane bari manggih hiji kopi. Kalana ngaji teu manggih hiji kopi. Aing mah ya saroream ngaji teu hiji kopi anu. Engke bakal kitu. Kahartos ya balik deui kana keyakinan tah kitu urang bisa yakin kadunungan tarik iman kadunungan tapi ka Gusti Allah tuh ya maka perlu latihan urang teh panas, kapanasan, hujan, kehujanan ngeureuy we ibarat. Da yakin engke di akhirat bakal gajihan urang. Dunia mualila, engke di akhirat gajihan. Ta eta nu kudu jadi cecekelan. Ta deundeun kayakinan siga kitu luar biasa. Kudu berjuang, kudu latihan. Aduh, orang ruang riung di masjid riweuh, mas-mas pengajian rutinan, udunan, malayan. Pengajian deui, udunan deui, muludan, udunan deui, rajaban, udun, bangkrut aing, ngaji kan ada isi anu mikir juga gitu. Berarti geus teu yakin urang ka Allah juga kitu. Aya nu kitu ngarempot euy rek sedekah. Duh beak tuh hayu wae udunan we. Kade ya kade. Ieu tipu daya naon? Kumaha ge sok didongengkeun ban kitu. Ketika urang sedekah duit 100.000 da dina fikir urang mah behak ya dina pikir orang duit sebab naon dina saku jadi eueuh keyakinan nu ditancepkeun dina hati ketika dikeluarkan behak lain kieu ketika ku urang disedekahkeun 100.000 ieu teh lir ibarat urang nabung di bank pun kitu eueuh dina sakuna mah 100.000 teh jadi eueuh ngan tersimpan baik dina rekening sehingga saldo bertambah jadi 100.000 nambah. Urang sedekah teh kitu, memang beak dina saku ngan yakin dina catatan Gusti Allah tersimpan dengan baik 100.000. Bari jeung 100.000 teh dilipat gandakeun ganjaran kahadean ku Gusti Allah. Nah, ari kabang bisa yakin ari ka Gusti Allah teh yakin atuh. Jadi nu disedekahkeun teh beak atau tersimpan dengan baik ya? Tersimpan dengan baik, bahkan bunga lagi gede ti Gusti Allah. Jeung sing yakin bangna Gusti Allah moal pernah likuidasi jeung bangkrut euy. Wah kahuruhan moal. Berangkas lagi sangat aman eta. Moal aya korupsi. Jeung bebas riba Mas. Kitu urang euy. Hari kabang bisa gede keyakinan itu tersimpan dengan baik begitu disedekahkan beak pakai sedekah pakai muludan sehingga kumaha pangih jeung rajaban teh gebek aing dipenta di udunan sakedeung di sahriahan udunan di wae aing riweuh atuh kitu mah sing yakin ketika dibalanyakeun di jalan menuju ka ridho Gusti Allah tersimpan dengan baik di berangkas yakin karek rada nyanyayan seutik-seutik lumayan
Ingat mikir ya lah gitu. Mata kelalajuanan ahli-ahli yakin kum akhlak. Masya Allah. Jauh keneh sing goreng ya. Komo lamun ninggal sejarah-sejarah dina Quran. Urang kantos muka tafsir Quran tentang kisah kumaha Siti Hajar. Saha Siti Hajar? Bojo, kanabi malen bojo sebenarnya namanya geureuha. Ari bahasa Sunda teu kitunya, pamajikan, bojo, naik deui, garwa, naik deui, geureuha. Nu sanyawa geureuha panglemesna. Ulah disebut pamajikan nabi itu mah. Lain paranti, pamajikan ustad itu mah lain paranti. Minimal bojo na ustad. Miu komo mah garwa na ustad. Pamajikan ustad itu gitu-gitu guys ya. Lain paranti ya. Jantan saha Siti Hajar teh? Geureuha saha? Nabi Ibrahim nu kasebriji eta teh. Anu kadua, anu kahijina saha? Jadi Nabi garwana dudua, nu tilu tong aneh. Walah Kangjeng Nabi Daud alaihissalam garwana sebriji 100. Entah kahanapna para ulama nu janten pewaris para nabi garwana tara hiji ya wajar dari dituna ge aya lalakona. Tah kumaha cenah dongeng Siti Hajar? Oh, singkatna we singkatna. Geus rek sajam itu ngaji teh. Kawitna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam teh geureuhana teh adalah Siti Sarah. Nanging waktos ka waktos acan wae dikeresakeun kagungan putra pameget. Hoyong teuing nu janten garwana gaduh keturunan ti Kangjeng Nabi Ibrahim putra pameget. Sahingga direkomendasikeun kanggo nikah deui. Dan saras Nabi Ibrahim na hoyong nikah deui nya eta mah garwana anu saleh. Ama nikah deui. Saha Siti Hajar teh? Siti Hajar teh padamelna ngan katinggal akhlakna sae. Solehah. Tah ieu direkomendasikeun. Matak ieu ka ibu-ibu lamun salakina erek nyandung kudu dipangmilihkeun ku pamajikan nu kahiji alusna mah. Teh anu alus nu soleha. Setuju? Iya. Kenging teh lah teh. Teu kompak setujuna jadi teu geunaheun euy. Nu nyebut setuju didoakeun rumah tanggana sing sakinah mawaddah warahmah. Ternyata ya enggalna carios prung we nikah Kangjeng Nabi Ibrahim teh sareng saha? Siti Hajar. Nah namina istri aya we rasa timburu cemburu. Nah pada akhirnya katawis lah dongkap wahyu ti Gusti Allah Subhanahu. Nah namina istri aya we rasa timburu cemburu. Nah pada akhirnya katawis lah
dongkap wahyu ti Gusti Allah Subhanahu wa taala supaya misah dipisahkan antawis Siti Sarah sareng Siti Hajar. Nah di mana dialihkeun instruksina wahyu ti Gusti Allah disimpen di hiji tempat di tengah padang pasir anu kacida pisan panasna pi orang diculkeun caket Mekah caket Ka'bah cul Siti Hajar bari ngais putrana nu masih kene orok teh anu pijanteun Nabi Kangjeng Nabi saha Ismail. So bayangkeun istri kakarak lahiran disimpen di tengah padang pasir nu jauh ka ditu jauh ka dieu bari jeung ngangais orok simpen we ku Kangjeng Nabi Ibrahim teh tah wayahna anjeun linggih di dieu angkat we bari jeung manahna mah luar biasa berkecamuk atuh ninggalkeun bojo di tengah padang pasir jeung orok bari jeung orok pameget ya anu dicita-citakeun nu didamba-dambakeun pan berpikir mun urang mah kumaha lamun direwek kumaha kumaha lamun dipacok ku orang dan lain sebagainya ngingki Kangjeng Nabi Ibrahim di pangkar nyawaran ya abah naon ieu teh maksudna abdi make jeung disimpen di dieu teh ieu teh naon ieu teh aya naon manya tega ngingki kitu di saurang deui ieu teh aya naon ieu teh naha Allah ieu teh nu miwarang Kangjeng Nabi Ibrahim ngararet ungeuk angkat kumaha istri nu soleh oh keun atuh ari Allah mah nu miwarang abdi yakin Allah moal ngantep kitu luar biasa tos angkat teh Nabi Ibrahim lami kalamian urang kali lapar Nabi Ismail nu orok keneh haus nu pada akhirna gudag gidig ban milarian ka mana sumber cai belenjeng naik ka bukit Sofa itu Sofa teh rada luhur lah gitu berharap tiasa aya katinggal mata air di mana ya nu tiasa dicanak teu aya di bukit Sofa tarekel deui ka bukit Marwah deui milarian deui nah aya deui teh sumur-sumur air ternyata teu aya terus bolak-balik dugikeun ka 7 uihan sehingga diabadikeun lamun dina ibadah haji atau umroh nu disebut sa'i teh Sofa Marwah Sofa Marwah Sofa Marwah ngan memang numutkeun sejarah kapalih dieuna aya penyimpangan sejarah jadi sa'i teh ieu teh zaman jahiliyah ge aya ngan zaman jahiliyah nah saurna dina tafsir ya di bukit Sofa disimpen hiji patung anu namina eta patung teh Isaf asana mah Isaf terus di bukit Marwah aya di patung ieu mah patung lalaki di Marwah mah patung awewe Nailah ngaranna teh patung awewe jadi saina teh zaman jahiliyah mah begitu naik di bukit Sofa aya patung lalaki teh Isaf teh usap ciuman belenjeng ka Marwah aya patung naon teh Nailah teh usap ciuman balik deui gitu saina teh konon cek sejarah ieu patung teh anu Isaf jeung Nailah teh saur dina tafsir ieu teh adalah dua sejoli anu jinah di jero Ka'bah nu pada akhirna dikutuk ku Gusti Allah robah wujud jadi patung ngan pada waktu harita keur jadi pelajaran jalma-jalma nu nyieun maksiat di sabudeureun Baitullah pijadieuna teh bakal jadi kieu jadi patung sehingga disimpan baheula teh deukeut Ka'bah teh
asal nama cerita nama itu keur pelajaran bisi nyariin di masjid disebutkan Ka'bah di tanah haram. Iya nasib dan pakasih gitu maksudnya. Ngan kadienakeun ku zaman jahiliyah dianggap eta patung teh adalah dewa nu kudu disembah. Sidi kali maksiat tetenya atau pada akhirnya disimpan di sofa jadi simpan akhirnya kumaha saina teh dinyembah eta. Gitu tah. Mentak kudu bener diajar sejarah teh kitu nya. Sok aya anu pertanyaan kunaon sih maka jeung penting segala belajar sejarah. Ada sejarah mah yang sudah berlalu ya sudah. Dan ternyata sih ngoreng lamun teu apal sejarah mah itu patung anu dilaknat gitu disembah tidak anggap pangeran. Orang di orang maling kundang disembah. Oh itu teh dewa itu maling kundang. Kemarin mun aya itu kieu. Nah geus ieu teh nemongkeun sok sanajan yakin kana aturan jeung katangtuan Gusti Allah, yakin bahwa Allah bakal ngarizkian pan kitu dina urusan rezeki keukeuh we. Saha Siti ikhtiar saja. Belanjang kali itu belanjang ka dieu urang ge ikhtiar teh kudu ya. Meskipun urang ge boga keyakinan bahwa rezeki ti saha tapi kekeh ikhtiar mah urang oge kudu gitu. Yakin ke Allah penting anu ikhtiar tetep kudu kumaha hikmah jeung buahna keyakinan Allah Subhanahu wa taala udah gidi ka ditu udah gidi ka dia ternyata ngarasakeun naon rupi nu kateje ku orok waktu sarita Nabi Ismail masih kene orok kene muncrat cai cai Zam-Zam nu hingga dugikeun ka wangkit ayeuna can pernah saat barijeng ieu teh disedot dileueut ku ratusan juta jalmi ti kapungkur nepikeun ka ayeuna teu pernah saat. Itu buah tina naon? Buah tina keyakinan ka Gusti Allah anu kuat. Urang kitu sing bisa kitu dah yakin Allah joa. Oh dina tafsir dia tatkala Nabi Musa alaihissalam nyandak pasukanana nyandak pengikut-pengikutna begitu diudak ku Firaun teh muntah laut teh pan geus mentok ka ditu